sakumaha bangsa eutikna bangsa kedeungna itikaf teh sakumaha biqadri tumaninati sholat saukuran tumaninah dina sholat. Ari tumaninah dina sholat sakumaha tumaninah dina sholat sakumaha lilana saukuran maca subhanallah. Sedengkeun maca subhanallah teh anggap we subhanallah aya sadetik subhanallah mun dina tarawih subhanallah tereh geuningannya. Tah berarti anggap we nya 2 detik. Anggap 2 detik. Berarti lamun aya jalma asup ka masjid tuluy cicing. Cicing teh eureun ya, lain cicing sama sakali teh usik nanawan. Asup cicing diuk atawa nangtung cek urang mah. Maka eta teh hukumna haram. Li junubin muslimin haram hukumna. Berarti minimal haram teh sakumaha? Anggap we lamun cicing 2 detik. Sabab cicing dina itikaf teh bangsa kedeung-kedeungna anggap we 2 detik. Bahkan sadetik ge bisa jadi eta tehnya. Ari maca subhanallah na gampang naon gancang mah. Ngan illa lidoruratin kajaba lamun madarat. Kumaha madarat teh? Di dieu mah dicontohan kaman ihtalama fil masjidi sapertikeun jalma ngendong di masjid duluy bijil mani. Sare di masjid jarang ya aya nama. Sare di masjid tuluy ihtilam. Ari ihtilam teh ngimpi jima atawa bijil mani. Kan otomatis jadi boga naon ieu? Boga adu sanen. Sedengkeun cek tadi lamun boga adu sanen ulah cicing di masjid. Jalma ngendong di masjid sare tuluy bijil mani rek ngimpi atawa kumaha nya bijil mani nama. Wa ta'adzara khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi. Ngan lamun rek kaluar harita ieu bahaya keur dirina. Bahayana kumaha? Hiji li khaufin ala nafsihi mikasieun kana dirina mangkaning di luar teh keur loba anjing galak atawa bagong galak. Asal ada teu mungkinnya ieu nya. Tapi jang contoh we nya. Lamun kaluar teh keur usum culik atawa naon we hese ngagambarkeunana da. Sieun we intina mamun kaluar ti masjid teh sieun ya sieun jurig. Sieun jurig beureunya. Au malihi atawa mikasieun teh kana ancur atawa leungit hartana. Lamun kaluar teh da barang bawa rek ngajual emas ngan kapeutingan sare di masjid. Lamun kaluar teh sieun aya nu ngarampok. Tah lamun kitu mah eta teh menang. Menang naon menang cicing di masjid sanajan boga adu saneun. Ngan lamun sieuna geus leungit geus subuh geus caang nya. Eta mah wajib ka mana wajib kaluar. Rek adus rek teu adus oge nu penting kaluar. Atawa hartana geus teu sieun dibegal deui, maka eta mah geus aya kewajiban kaluar. Lamun kagok puguh geus teu sieun juri, contohna teh hartana geus teu sieun dirampok, tapi tunduh keneh ieu mah dituluykeun we sare. Tah maka sare nu eta hukumna haram sabab boga adusaneun bari cicing di masjid. Kumaha lamun ngan saukur ngaliwat wungkul ari ngaliwat mah
lempang biasana atawa ngesot lamun teu bisa lempang nganu galibna ngaliwat mah lempang atawa lumpang. Kumaha tah lamun ngaliwat wungkul? Amma uburul masjidi marron bihi min ghairi muksin fala yahrumu wala yukrahu fil asohi. Lamun ngan sakadar ngaliwat hungkul mah eta teh teu haram teu makruh tegasna mah meunang. Kumaha ngaliwat teh? Ngaliwat teh leumpang jeung ulah nepi ka cicing. Lamun ayeuna ajleng nya moal aya deui nu pikituan ge ajleng cicing heula 2 detik, ajleng cicing heula 2 detik, eta mah haram. Nu teu haram mah leumpang sanajan leumpangna laun teket tejepan ieu kikieuannya leumpangna teh dasar meureun ngahajakeun nya. Hayang ngaliwat masjid keur boga adusaneun ngan mung haram kikituan nya. Kikituan teh kumaha leumpangna dilaunkeun asalkeun masih asup kana kategori ngaliwat disebutna teh ngaliwat maka eta mah teu haram tegasna mah meunang teu haram teu makruh bil asohi numutkeun kawal asoh. Kumaha lamun ciling cingcat? Bedanya ari ngaliwat mah asup tina panto belah dieu kaluar tina panto belah ditu nya atawa mungkin wae asup nyokot jijingan balik deui ka dieu nya tah eta disebutna ngaliwat keneh. Kumaha lamun ciling cingcat? Ciling cingcat teh bahasa urangnya wa taraddudu al junubi fil masjidi biman silatil lubsi. Lamun ciling cingcat gambaran kieu asup ti dieu teh giridik ka tukang, giridik ka hareup, giridik ka tukang, sanajan teu eureun-eureun leumpangna asup leumpang geus ka dieu teh balik deui ka dieu, balik deui ka dieu. Aya deui nu kitu nya lamun ieu mah nya tah nu kitu mah sanajan lempang mirip jiga ngaliwat tapi disapertikeun cicing nu kahijina naonan nya kikituan atawa bisa wae meureun di hareup aya bas di tukang aya paku lempang panggadikeun paku ini ka tukang ini ka hareup ini ka tukang mungkin wae nya tah eta mah haram nya lamun ciling cingcat mah.